Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teweleh satia mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina lindungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat ahir sehat batin kalayan ginulurku kabagjaan. Sebab paosna dina waktos ieu simkuring sejan neraskeun hanca carios anu judulna Hariring Silung di Negeri Maung. Mugi wae naon anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmanah kanggo sadaya anu ngadangukeunana. Atuh memanawian aya sasieun sabenyeureun tina ieu carios anu ngajantenkeun guna mangpaat kanggo anu ngadangukeunana. Ieu carios mangrupikeun lalakon anu kasorang di tahun 70-an nya. So, dina waktos pribados nuju ngalalana nuju ngora di Pileuweungan Saitabir Provinsi Jambi. Janten ieu carios mangrupikeun kisah nyatanya, namun parantos di rekayasa ku mang pirang-pirang kecap supados payus supados merenah janten dongeng. Mangga para wargi ieu carios urang kawitan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astu namasidam mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Negeri Maung bagian ke-16 karya na Andang S. Argayuda. Pasosore Wisnu, si Odo, si Mansur, si Kosim jeung si Basir pada miang ngajugjug imahna Datuk Bual. Anu miang teh kabeh oge anu ngarora anu masih lelengohan. Sabab di dituna oge anu daratang teh kalolobaanana para mojang. Ngahaja karumpul pada ngagondang bari ngawanohkeun dirina ka para bujang. Sabab kasempatan tepungna para mojang jeung bujang ukur dina acara samodel kitu.
Jadi Kang Asmara jeung Bang Karimah teu milu miang ka Datuk Bual. Duanana milih cicing di bedeng. Imahna Datuk Bual teh di tempat Wisnu mah mangrupakeun tatangga pangdekeutna. Jauhna kira-kira 2 kilometer. Lamun nu mampah mapai walungan. Lamun dempang mapai leuweung mah teu pati jauh. Ngan disagedengeun heseneangan jalana oge kadituna kudu meuntas. Jadi rombongan Wisnu miangna ngagunakeun parahu. Walungan tabir caina ngagenya serang. Sabab harita teh keur usum memareng. Sakumpulan lauk tawes ting borelak dina bebantar. Silih udag nembus umpal walungan tabir. Angin leuweung humiliwir. Mirig wirahmaati anu ngadak kolear simbar. Sabubuhan manuk piit ngabrul. Muruhuma anu anyar tas panen. Sora piwul jeung katipung hawar-hawar dina irama Melayu. Nyuat-nyuat kana kalbu anu keur kalebuh dina lulunan waktu. Alam pileuweungan kasorenakeun lenglang caang teh aling-aling. Diburuan imah jangkung ke daramean. Mojang-mojang mijah tutunggulan. Cenah mah adat jeung budaya uluan tabir. Lamun tas panen sok ngahajan utuh pare anyar. Pare sapocong dina jubleg ditutu ku genep urang mojang. Dipirig ku piwul katipung jeung gong leutik. Tak tak tung kitu jeung kitu dina lagu uluan tabir. Basa rombongan Wisnu anjog kelewadinya sanggeusna lian parahu dina tampian. Laju Wisnu jeung sabalad-balada ngalacat murun raramean. Kasampakan geus loba jalma utamana para mojang make dangdanan anu bur beureum bur koneng. Ciri khas urang uluan tabir. Anu ngamainkeun musik ojeh marengan anu keur tutunggulan. Gek Wisnu ngadon sila dina Bang Barung bari ngawaskeun anu keur tutunggulan. Anu ngadadak mijah saluy jeung suara katipung dina irama Japlin. Kang ngaleut heula. Keur kitu bet aya suara halimpu ngabagyakeun Wisnu. Ret Wisnu ngararet kana boga sora. Breh tangtungan saurang wanoja anu beda ti batur. Sampulur alus tangtung. Pakulitan semuhe jo carulang. Dangdanan sieup jeung tangtunganana anu jangkung lenjang. Diraksukan kebaya panjang, kahandapna disarung batik rereng. Rambutna ngarumbai panjang, gomplok hideung galing muntang. Wisnu teu kasamaran tinggal. Yen ieu wanoja teh anu kungsi ngirim bubur jagong ka manehna. Anu nyata-nyata eta bubur jagong teh geus dicampur racun. Ngan untungna Wisnu mah boga kakuatan badan. Jadi harita oge ukur pingsan salila 7 jam. Sanggeus kitu hudang deui bari jag-jag belejag. Nu matak Datuk Bual milih babarayan oge pedah taakeun ku babasan Wisnu. Atur nuhun Nyai. Wisnu ngajawabna rada arab eureup sababaregeun penempot tangtungan anakna Datuk Bual bet beda ti sasari. Ari dangdan mah geuning geulisna teh kaciri. Tapi najan kitu ngomongna dibarengan kurang sopan. Ngan panonna teu leupas tina paneteupna kanu lenjang. Sami-sami akang.
Eta Wanoja teh ngajawab bari maledogkeun imut ka Wisnu. Imut anu ngajamparing ngabelesat nembus parat niruk ti jantung Wisnu. Tumrapna Wisnu siga anu kaparabun. Ditampi Nyai Wisnu ngomong kituna bari ragamang leungeunna gelas anu pinuh ku cai teh manis. Haneut keneh. Tapi panonama teu leupas tina pangreretna ka Nyi Mojang anu nyuguhanana. Siga anu kasrem-srem Wisnu teh. Ceuk pikirna eta Mojang teh beda jeung anu sejen. Bau ulat semuna pon kitu deui dina tangtunganana. Hate Wisnu ngadadak kumeleter. Pipikiranana gingsir ka bawah seahna rasa anu ujug ngababantar. Tapi sang wisosodor nu geulis teh ngojengkang murunu keur ngagondang ceg rema-reman anu lancip ngeupil halu laju dagdigdug milu awar dina irama uluan tabir. Bentangna uluan tabir eta teh Kang si Kosim anu keur silagi gieureunana siga anu surti kanu aya dina pikiran Wisnu ka Mandaka. Sabab panon Wisnu betul pas teu poe ka eta Mojang. Oh, paingan beda jeung nulian. Alus tangtung jeung Hadewanda. Rupana ceuk ukuran urang uluan mah jelas panggeulisna. Saha ngaranna kos? Basa tepung harita akang teu kungsi tatanya. Wisnu tumanya ka si Kosim, tapi panonama anger anteng neuteuk nu geulis. Anu keur dagdigdug dina tutunggulan jeung para Mojang sejena. Nyehe ari akang, pan eta teh putri datuk bual Kang. Si Kosim ngajawabna bari nyerengeh ka Wisnu. Sabab ceuk panyangka si Kosim mah Wisnu teh kepetang rasa ku Mojang nu eta. Akang oge hafal ngan kalinglap ku tangtunganana nu ayeuna pangling. Eta ku beda ti biasana. Saha ngaranna kos isi hiji poe tepung jeung manehna. Pahan ari apal ngaranna mah babari nanyana. Wisnu tumanya deui ka si Kosim dacan dijawab bananyana anu tadi. Hate leutik Wisnu bet ngadadak kahudang karesep ka eta Mojang. Geulis tur someh dareh deh. Pantes disebut bentangna uluan tabir oge. Siti Jubaedah namina teh Kang. Tah eta teh anu bade dikaakangkeun. Si Kosim nyebutkeun hiji ngaran. Ngaran anu ilahar pikeun urang Melayu. Siti Jubaedah teh cenah mun Wisnuna daekeun mah rek dijodokeun. Bapana anu nalah datuk bual kacida satujunana lamun anakna ngajodok ka Wisnu ka Mandaka. Euleuh oreng datuk bual rek mulung minantu ka akang. Anjakal akangna keur ngalalana can kepikiran rek di mana nyangsang na hirup. Wisnu sigaan humandar sabab manehna rumaseun jalma anu teu puguh dumuk can mikir-mikir rek hirup di mana. Wisnu ukur nutur-nutur takdir anu gumilir ka dirina. Ih ari akang pirahaku teu katarik ati ku Mojang nu sakitu geulisna. Da sing dicandak kamu mana oge moal mata klingsem. Si Kosim cumarita bangun panujuan pisan lamun Wisnu da rabi ka eta Mojang. Mang lebargeun lamun ku batur teh. Tudak keur mahalus rupa kata mah kubu diparangina anu matak pikayung yuneun. Asa piraku lamun Wisnu teu kasengsrem teh. Ya, lamun nurutkeun kareteg ati mah dumasarkan hati anu pangjujurna. Saamprokan oge emang akang bet ketarik ati.
asa bogoh tapi da akang macan waktu pikeun rabi. Wisnu jujur nyaritakeun eueuh hatena ka si Qasim, tapi pikiran jadi ingeteun ka Intan Baiduri. Mana teuing nyerieunana lamun seuk apaleun manehna boga kabogoh kanulian. Punten ngasaheula sakedap para wargi sakantenan sim kuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu esane supados di mana sim kuring medar deui lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana paratosanana. Mangga urang lajengkeun. Da sigana sing disana kalemur oge pasti keresaheun, Kang. Yeung moal matak ngerakeun ka nu mawana. Da sanajan urang ulan oge ieu mah beda ti nu sejen. Ngan emang kelemahan urang dieu teh nya eta teu biseun baca tulis alias buta huruf. Si Qasim kapapanjangan cumarita ku banget hayang ngajodokeun Wisnu ka Siti Jubaidah. Keun eta mah urusan takdir kos. Ayeuna marek dilakonan we lalakon anu keur kasorang. Akang macan bisa mutuseun kana urusan jodoh. Sabab masih panjang lalakon. Loba keneh tempat anu can kasaba. Wisnu cumarita anu kacida dari anak. Manehna teu bisa ngalakonan hirup sakahayangna sabab keur ngalalakon. Ngaran-ngaran anu keur ngalalakon hirup huripna salawasna aya nu ngagigiring. Sanggeus wargen ngobrol jeung si Qasim, laju Wisnu nyamperkeun ka nu keur tutunggulan. Teu asa-asa deui. Manehna nginjem halu sahiji kanu keur tutunggulan. Wisnu milu nutu babarengan jeung para mojang sajubleg ditutup genepan. Wisnu sering disengsirikeun ku para mojang sabab haluna sering pake trok jeung halu Siti Jubaidah. Tapi para mojang siga nu resepkeun nempo Wisnu milu ngagondang
komodei kasaksen ku sadarea. Wisnu jeung Siti Jubaidah sering silih leret, sering silih baledog ku imut. Wisnu bari tutunggulan maling-maling leret kanu geulis. Pon kitu anu geulisna sering maledog ku imut anu kareueut. Sekali mangsa mah treup dua pasang panon padu teuteup. Duana lir ka pentang jam paring asih. Pating kelemes nyumputkeun semu. Anu ngadadak ngaheab kahuru seun asmara. Sora katipung jeung piul mirig dua rasa nu ngadadak tutunggulan. Halu anu keur pakeun nutu ku Wisnu sering pake trok ngawurkeun bangsal tina jubleg. Wisnu nyadar kana rasa hatena, laju haluna dibikeun deui ka mojang anu tadi diinjeuman ku manehna. Saterusna ngagoloyoh deui kana Bang Barung, ngadon sila gedengeun si Kosim. Tah geuning Kang, bet nurub cupu siga kujang manjing warangka. Si Kosim cumarita ka Wisnu, resepeun ku polohna Wisnu jeung Siti Jubaidah anu siga kapi asem, pada kasrem-srem tapi gede ka era. Naon anu nurub cupu teh kos, ari taeun teh sok ngomporan wae. Wisnu api-api teu ngartieun kana caritaan si Kosim. Tapi panonna mah angger netep kanu keur daligdug tutunggulan. Mohon eta akang sareng nu geulis Siti Jubaidah. Si Kosim ngajawab Wisnu bari ngabelenyeh. Surti kana kaayaan Wisnu jeung Siti Jubaidah. Najan ceuk caritaan Wisnu can mikirkeun awewe, tapi panonna mah angger silih reret jeung nu geulis. Kadang duanana ngadadak tungkul. Siga anu era parada pedah katohyan ku nulian. Lah maneh mah kos sok aya wae kumaha ke lamun katuliskeun juring. Maknya akang kudu matu di dieu di leuweung geledegan teu sararanggup teuing. Wisnu cumarita siga nu maido, tapi hate leutikna mah rumasaeun kana naon anu dimaksud ku si Kosim. Da atuh saha jalmana anu teu katarik ku Siti Jubaidah. Mojang lenjang bari budina dareh deh pikayungyuneun. Ih laras Kang, pokona mah abdi ngadukung pisan. Pami akang ngajodoh ka Siti Jubaidah. Bari cenah akang teh resep ngalalana di leuweung ganggong. Tah pan sakalian ngalalana meunangkeun nu geulis. Si Kosim cumaritana di barung budi anu marahmai. Siga anu puanujeun pisan lamun Wisnu ngajodoh ka Siti Jubaidah. Da ceuk pikir si Kosim lamun Siti Jubaidah ka urang uluankeun teh milu panglebarkeun. Akang eta tuangeun atuh kelah dilurjeunkeun. Diraosan geura eta teh kengeng popolah abdi. Saurna akang teh karesep kena sengketan. Raosan geura pala dicampur racun deui tah. Siti Jubaidah jol aya di hareupeun Wisnu. Cumarita dareh deh naker bari dicampuran ngaheurian Wisnu. Rarai nu geulis bengras caang lir anu kaenteupan bulan. Ditampi nyai. Diracun ku nu geulis mah geuning tos maot ke ngarejet hirup deui. Margi sieuna nu geulisna direbut batur. Wisnu siga anu kasima, tapi leungeunna langsung ngaragamang kana piring anu dieusi ku sangketan. Laju nyelebek teu inggeuskeun make racun. Da ayeuna mah nu geulisna ngaracun ku parabun. Ih akang mah sok biasaan ari nyarios teh. Dasar urang Sunda. Sok pinter ngarayu sur batur oge. Siti Jubaidah cumarita beri imut ngagelenyu. Socana netep seukeut ka Wisnu kamandaka. Siga anu keur ngerobet eueuning hate Wisnu. Saur batur teh saur saha nyai?
Da saestuna urang Sunda mah balager sareng deui da akang mah tara ngarayu da teu acan kantos tepang sareng nu geulisna oge nawe ayeuna di parang tepang sareng nu geulis teh Wisnu bisa-bisa ngulinkeun kecap siga anu enya can pernah boga kabogoh pan nu matak manehna abur-aburan oge pedah kabogohna dikawindeungeun wadi lembur akang mah salira teh tos rimbitan ngangken we lelengohan Siti Jubaidah nyelok ku sindir sampir Siti Jubaidah teh beuki resepkeun wae ngobrol jeung Wisnu linggihna palidi atuh Nyai Wisnu nita diuk kanu geulis bari leungeunna nuduhkeun ka gigireunana atuh gek Siti Jubaidah diuk gigireun Wisnu selengseng wawangi minyak kasturi nebak irung Wisnu laju nembus kana kalbuna Wisnu kamandaka diuk parendeng jeung Siti Jubaidah ngobrol silih bejakeun kayaan diri sewang-sewangan sakapeung silih baledog ku imut atawa padu tetep siga silih teuleuman rasa ningati bakuna Siti Jubaidah salila ieu manehna nyimpen rasa anu dikemu ku manehna rasa anu hayang pareng silanglang di muharakat tresna atawa duduaan ngangkleung dina alur kaheman jeung Wisnu kamandaka gumilirna wanci karek ayeuna katepi ku dirina bisa diuk parendeng silih teuteup silih baledog ku imut anu kareueut Rarai nu geulis ngadadak kaancikan bulan marahmai cahayaan sorot sosana jumrelat lirjam paring leupas tina gondewana nembus parat piruk jajantung Wisnu bibit-bibit katresna renung dina saamparan sanubarina lir pepetetan anu mangsana disiram Nyai atur nuhun kana pangbagiana anu someah dareh deh kutuangeunana anu sakitu ngamparna kacida bagjana tiasa tepang sareng sadira Wisnu cumarita ka Siti Jubaidah panonna neuteub deudeuh nandakeun keur aya dina kabagjaan bagja ku tepang sareng abdi tapeda seueur tuangan akang teh Siti Jubaidah cumarita bari maledog ku imut nyelok ti ditu nama ayeungeun apal kana jero hatena Wisnu kamandaka nya bagja keneh tepang sareng Nyai atuh da tuangeun mah teu tiasaeun imut Wisnu mimiti daekeun ngaheurian ka Siti Jubaidah kapancing ku budi parangina Siti Jubaidah anu dareh deh harus pamulu bari diukna ngageser beuki deukeut ka Siti Jubaidah sora katipung lir anu milu mirig ketegna jajantung anu ngadadak daliduk teu puguh endagna akang mah orang tiasaan ngagombal Siti Jubaidah cumarita bari ngadilak semuogo hatena ngarandakah kumang pirang kabunga bibit-bibit duriat mimiti tingkuliat ngeleketekkeun hatena Wisnu anu pernah diracun ku manehna lantaran dititah ku bapana geus ngawurkeun mang pirang kamelang kana pipikiranana tisaprak tepung harita oge diri Wisnu teh teu waleh jadi buah panglamunanana sumpah nage daek salamat dunya akhirat akang bagja tiasa tepang sareng nu geulis Wisnu kamandaka cumarita daria laju imut berinteup ka Siti Julaiha tetep Wisnu lir nu ngope pangoreh-ngorehkeun pangrasa dina hate nu geulis siga nu hayang manggihan beja ngeunaan hatena nu geulis leres eta teh Kang Siti Jubaidah siga nu cangcaya kana ucap-ucapan Wisnu sabab cenah lalaki masuk loba bohongna
teu kau panggih jeung nu geulis sok beda deui caritaanana. Laras pisan Nyai, piraku akang kumawantun ngabohongan ka salira. Wisnu nyerengeh ka nu geulis, sorot panonna deui-deui nemu sulurung kalbuna nu geulis, siga anu keur ngorobet eueuning hatena. Hatur nuhun Kang, abdi percanten margi ceuk wartos, cenah urang Sunda mah balageur. Siti Jubaidah imut ngagelenyu, tana suka kana kecap-kecapna Wisnu. Siti Jubaidah percayaeun ka Wisnu sabab tangtungan Wisnu mah taya ulat semu anu nandakeun tukang bohong. Pun para wargi, rupina carios nyambung hariring silung di Nagri Maung bagian ke-16 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Kalayan manawi urang di parang umur anu panjang enjing atanapi pageto, urang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan, mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina tata cara ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.